Nu kaduana lamun urang hayang salamet sing bisa mihapekeun diri ka Kangjeng Rasul. Sabab urang diayakeun di alam dunia teh wasilah diayakeun anak Kangjeng Rasul. Allah menciptakeun alam dunia, namun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakeun sakabeh akal nu aya di alam dunia. Allah menciptakeun sakabeh ruh. Allah menciptakeun sakabeh jasad nu aya di alam dunia. Lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang cicing dina agama Islam wasilah urang diislamkeun ku ayana Kangjeng Rasul. Sagala rupa nepi ka sakarat palayaranana hiji jelema anu nyerina sakitu nyeri, lamun ayeuna kaalaman nyerina anu jumlahna sakitu batasna sakitu eta teh sakitu ge geus ditanggung nyerina teh ku Kangjeng Rasul sampai ka tek-tek bengek. Sakabeh jin sakabeh malaikat ku Allah diciptakeun sadayana diciptakeun teh ku ayana wasilah Kangjeng Rasul. Jadi Kangjeng Rasul teh adalah hiji nabi, hiji rasul anu sangat naon? Iya, anu sangat istimewa. Dugika alam dunia ieu ayana teh ku ayana Kangjeng Rasul. Ayana sakitu urang sadayana kudu mampu nyampeukeun diri urang ka Kangjeng Rasul. Kumaha carana? Naon rupa anu diparentah ku Kangjeng Rasul anu teu ditunda ti Allah, urang kedah dilaksanakeun. Kangjeng Rasul miwarang hiji perkara diantawisna Kangjeng Rasul miwarang salat witir. Tapi sing sajama dina unggal peuting teu pernah ngalaksanakeun salat witir mangka eta teh lain kasebutkeun umat kami cik Kangjeng Rasul. Nah sampai ke saat ini urang masuk tara salat witir. Aya nu osok aya nu tara. Berbahagia jalma-jalma anu sok salat witir. Ari salat witir pangsaeutikna teu kudu loba hiji sarakaat jadi hiji. Ngaranna ge witir, ari witir teh ganjil.